ya ngenalkeun ka Gusti Allah teh ku cara-cara Allah. Aya jalmi dikenalkeun ku Gusti Allah teh dipasehan kasusah heula gitu. Sabar. Aya jalmi kenal ka Gusti Allah teh dipasehan bunga heula, syukur. Kantor urang mah dek dikenalkeun teh rek jalan susah, rek jalan bunga. Rupi-rupi jalmi teh ladang ibadah teh. Aya jalmi dek dikenalkeun Gusti Allah disusahkeun heula. Dimiskinkeun heula, dibodohkeun heula, diriweuhkeun heula. Tapi sabar, kenal ka Gusti Allah. Aya jalmi dikenal Gusti Allah diberi kanikmatan gitu. Diberi kanikmatan syukur, kenal ka Gusti Allah. Ngan jarang ibu teh jalmi seseueurna dipengkolkeun tiasa kenal ka Gusti Allah teh dina naon dina kasabaran. Sanes dina syukur. Langki pisan wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sakedik pisan jalmi nu syukur. Jalmi nu beunghar meunang hidayah di Gusti Allah, kengeng kenal ka Gusti Allah langki aya mah aya. Ngan langki pisan. Seseueurna jalmi nu dipasihan jabatan, jalmi dipasihan kabeungharan, seueur mah hilap ka Gusti Allah. Tapi seseueurna jalmi anu dipasihan musibah mah kenal ka Gusti Allah. Kulantaran teu boga duit, bingung, sumping we ka pangaosan. Kulantaran teu gaduh artos, angkat we ka ajengan minta amalan. Jadi getol we ka masjid. Eta teh kulantaran teu boga duit. Kuriweuh heula. Da urang mah umumna kitu. Urang mah umumna teh di mana geus ruksak hate. Kakara inget geuningan hate teh naon? Mahal. Gitu. Abdi sering nyontokeun iman urang teh mahal teh ibarat upami teh mah hiji waktos abdi angkat ka tanah suci nyanak aya jalmi nyanak cai kaca soca awis. Eta kaca soca hargana teh 5 juta. Teu apaleun eta kaca teh awis. Tapi nalika leungit mah apal harga kaca soca anu awis teh ya. Lamun can leungit mah teu apal. Ibu gaduh HP iPhone, HP nate. Can apal karena harga HP dibawa we padahal harganya 26 juta. Nalika titeuleum mah kakar apa oh ieu teh iPhone teh mahal. Tak kitu harga iman teh teu apal ayeuna mah ibu teh. Hari iman teh mahal teu apaleun harga iman ayeuna mah. Lamun teh mah urang geus pecah we hate, mata ku Allah teh naon dipeupuskeun heula iman teh. Diriweuhkeun heula kakara amal kana iman geuningan heueuh iman teh mahal gitu. Mata alhamdulillah nu kersa ka pangaosan bari dina kaayaan urang sabar ibadah ka Gusti Allah. Ta eta teh dina seunna dina dipeuceupkeun heula. Jarang jalmi anu dibere syukur kenal ka Gusti Allah. Seseueurna jalmi